Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ke pemirsa oke, selamat malam ya. Ya teh perencanaan ya perbincangan yang trip ke mana ya? Curug Curug Cikurut ya. Bari itu yang bari ngopi yang persiapan ongko besok gitu ya. Meh rada pede orang buka lata. Meh Kurang meh rada enjoy. Tabela saya Sok, angkat dulu. Sok. Ya, Kak pemirsa ngopinya sadayana. Gehu. Ngopinya lira. Sampai. Sok. Rencana teh ka Cipurut, Mang. Cikurut ya. Insya Allah Cikurut da trek nugget tebih ting gitu, jadi cukuplah kita berangkat aja sore gitu Pak. Rencana ngenong semalam. Itu personilnya lagi pan rada kira gitu Pak, kayak anu sibuk Kegiatan sekolah. anu nuan teh lah gitu teh gitu. Jasa bareng. Pak, kenalkan dia personil lama nih baru datang lagi Pak. Kadang dia ya datang hiji lima Dulu. Datang lama. kali nama hayang ngarumpul teh full ya dengan kusabab baru gak kasari bukan. Ini dia ini pesannya baru. Fadilah. Nama saya. Fadilah. Anya lemel. Lemel. Bakal. Kelas 2 SMA. SMA. Ya Panglima Tempur. Gila. Dia mah seperti biasa sama Tato. Jayut. Kela diajak kaci kampeknya ada di deh. Sebenarnya rek diajak pae ku aman. Panjang umur kayaknya tapi nak. Alhamdulillah Pak. Udah nabrak sebarang kali dia. Masih di peparingan. Tadi langsung akut Pak, awewe. Tadi Aman. Digosipkan tadi punyaan. Aduh, digosip. Tadi saya kilo ke depan tak nama tadi. Ya jadi melenceng ya ke pemirsa kayak cerita lah. sebelum ka dia deh. Belum kali teh kasih comeback lah. Pulang kasih comeback tadi siang. Genak motor ka eling-eling. Setengah eling setengah henteu. Kali tiga lagi. Saya mah Dayut. Randi selalu hadir ya mah. Selalu. Randi dijuluki Dayut. Cik, kuli hadir deui. Pikir ya dia. Penyiaran. Penyiaran. Tukang mor. Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Ya, pemirsa ya Pak. Personil lama ya baru datang kembali. Isan. Ya persiapan namanya. Ada Mang. Pak. Persahabatan Alurang dimulai di Gunung Burangrang ya. Hari tadi saha wae? 6 orang apa 8 sih? Delapan kan. Opatan ya. Dimulai tidinya. Jadi alhamdulillah Karemet. panjang. Selesai. Ke ayeuna. Tapi nya kitu teh meureun Mang. Sawareset karena Datang nu anyar, nu lainna sibuk teu bisa kumpulan. Di model lainnya kan iya oge jadi pelin pelan oge. Iya.
pelan arek ngilu semangat babaturanana teh ngilu hiji jadi gede weh tapi tenang naon yang penting mah ieu Yang penting mah anjing kudu. Ini waduh. Wajib. coba bagi pemula mang Dede ya panggilanana Dede we nya Dede. Dek lamun Dede kan pernah can ka ieu ka gunung atau ka curug acan Nginep di hutan alam. terus ngendong teh acan camping acan acan tapi hayang resep lumayan tapi kumanya tak Alang kumaha. maksudnya Dede minimal Dede aya keinginan ke lelewungan gitu keinginan masih ayah aja lancar calon ya Podcast. Dulu pernah ya. tapi semenjak makan daging borak Kan kita penyakit kagak. hayang mah hayang cek Dede syarat anu kaji lamun misalnya arek ka gunung kudu naon tah kudu berbeda betul ya bebeja ka saha ke orang tua ameh naon bebeja teh amin mente melang bener pinter nya meh teu melan anu penting nama Kagak pun. usum beringin baratuk ya Nah, dahar gorengan di Bahan. meh teu melang bener nya ka hiji kudu orang tua orang tua. Penting nomor satu perizinan orang tua. selain ameh teu melang beureun ameh dibere duit Enggak. Bagian Kita selamat. ameh di ACC ongkoh ya turun. eta nu pentingnya cek paribasana kajen teuing boga duit tapi sorry kajen teuing teu boga duit tapi boga izin di kolot Mangkat. komo deui boga duit boga izin Kalau lebih halus ya beki lancar wae. bener anu hiji penting pisan eta kudu boga izin di nah cek toto ayeuna naon tah anu kadua selain lamun geus boga izin ya di kolot Liar si Toto. Iya Pak. Oh iya. naon tah lamun geus boga izin persiapan urang teh naon tah lamun mereka bakal kudu boga duit Bekal mamen. minimal ke ieu nya ke keperluan pribadi bakal mamen bakal duit secukupna urang mah kan ieu mah tim ieu nya mang nya tim Tim hemat lah. hemat kumaha carana seminim mungkin Tapi perjalanannya atau acarana lancar gitu. boga duit penting sih tapi teu penting lebih penting izin di orang Nah, tua tapi kudu boga duit mah beureun tapi 3.000 ge harita pernah jalan Jalan. cik bawa duit 3.000 teu belum nepi Kira betul lebih. tah ieu mah kan latihan kan ka ieu lah ka curug mah beureun sementara make sendal wae mah beureun masih toleransi Nah, sudah. Insya Allah aman. tapi lamun misalnya ka Kan gunung sepatu saka lagi. Aman apa tuh? di sendal ge ambil sendal lah isukan mah satu kelinci ini semua Belum ke gunung bayang mungkin senang. Nah, ulah. Safety. Sampai gitu. Utamakan kenyamanan dan keamanan. Nah, kita. Itu nyaman ke sepatu. izin ka orang tua boga duit boga bekal naon deui ra Ayo, biasana ya nah urang boga bekal ya persiapanana naon ya mental gitu kudu siap Siap mental. mental penting teh Penting atuh. ya ulah cek paribasana urang setengah Ulah teh dadang. maksudna teh lamun rek ngilu cek paribasana tamakeun ulah ngagokan kanu lain meureun nya Jadi tiba-tiba di tengah jalan penghambat. Nah, tiba-tiba hayang balik peuting meureun lamun mentalna teh kuat mah soalnya kan di leuweung mah beda jeung di imah sare ai di imah mah kan Itu nyaman buat kita nyaman. ini. Di itu mah kan Tiris teh lamun mentalna teh kuat mah meureun nyasannya Nah,
tiris teh ayeuna kan sare teu bisa sare gelarane komo kaayaan anak deket cai ya Cai. tiris pisan mental penting kan Yang penting. tapi pernah hayang balik teh ke kemari Singapura Dan berat. can pernah Biasa ya, Pak. ada mental itu nyamangnya tapi lamun misalnya gering kudu tong di sumput-sumput Nah. karasa naon Terbuka. karena lamun lapar buru-buru ngomong lamun capek buru-buru ngomong ulah nepi Maksakeun. pingsan Nah. ya gitu istirahat babarengan paribasana ngeudeuyeuh tapi ini kan ya Inti nama ulah erahan gitu lah. heeh sih Ya ada misalkan dari batur lancar, orang capek mogok semua lipu ngap mus napasan ngek-ngekan gitu kan. Da yang ningali batur teh era urang mah gengsi gitu nya. Belaan pun ke pingsan ngajoprak digotong eling-eling di rumah sakit tah eta ulah gitu. lamun eling Tah eta. Kajian ting terbuka we capek lamun mah Iya. mereka mah naon capek Komunikasi lah. komunikasi. besok rek mau hate mah Insyaallah kedah banyak. Ya. Soalnya kan Jaga-jaga. anu kacai kan ulah papisah sesorangan Tah, lagi kita berarti. kudu kebersamaannya dibentuk Iya. meskipun bahasana di lembur teh akur tapi ketika Di alam, angkat di ke alam. mana mah kudu babarengan bebarengan. terus naon deui tah Fitri olahraga samemeh mangkat penting teh Penting, Pak. ngetes fisiknya Ini ulah nepikeun ka naon ngaranna teh Kram. kram pemanasan lah berarti nya Pemanasan. ieu ge meureun kesimpulan nama pemanasan saacan ka gunung Tah, soalnya kan ai ka gunung mah leuwih leueur leuwih nanjak ari ka curug mah mungkin teu kabeh tapi rata-rata rada landai gitu ari di curug mah terus loba nu jajan sedangkan di gunung kan aya yang lapar. jajan kan. Beri baca kan saya warteg di. Persiapan pemanasan ulah nepikeun ka tiba-tiba kan nyari awak naon gitu kan karena kurang pemanasan tapi lamun misalnya reka gunung misalnya 3 poe 4 poe Jogi Lari jogging lah. tawa naon lah futsal jeung balan-balan. pemanasan naon wae pikir mana sok moronya Jadi ini sama pemanasan tukur ya mah. tuh aman Sama. jauhan. kemari labu tapi ngilu teh sih ajannya Wajan. ai paling jauh ke mana pik moro kanu nanjak itu apa tuh pernah Dua aspal tapi kau cuma. heeh Iya. Nanti dinya. Ujung bedinya. Maka Cisereung, Gilo Leuweung, Pasir Kuda Komo. ai Randi teh pernah muncak ya cannya Ka gunung-gunung tapi arek ke banyak insyaallah. bebarengan pemanasan bener nah lisan Adab sih. bener ulah sompralnya Benar. ulah sompral bener ulah ngerasa aing geus pernah tilu balen misalnya teh ka curug ieu ngerasa urang Beda tempat, pribumi. beda ieu. Iya. Beda Tempat beda sifat. adab deh kan terutama adab ka orang nu di dinya nah ka jelema ka anu lain jelema ge Anu di nya anu dunia. dunia busam sudi bener ya setuju bang adab Ayo. Eling. urang teh ulah naon ya ulah gabah pengainan gitu nya Enggak. Gabah. ulah nepikeun ka penting-penting ya meskipun eueuh nu tatangga naon tapi kan bisi gogorowokan di ditaran satarik-tarik Ngaganggu anu dirinya gitu. adab penting pisan naon ieu mah adab Anu di awal pembahasan mungkin lebih anu terakhir ada banyak atau sadanata yang mungkin yang kurang atau non mah mungkin ayat ya sadilah masukan
naonna nyepati nu sanesna. Sama ada. Nah, lan lama berarti eta mah atos. Da lamun tos eta sadayana terkumpul dinu peralatan. Peralatan Oke lah, orang simpulkan lah berarti keras sebenarnya. secara umum mah anu kahiji kudu naon? Ijian lah. Hiji Iya. kolot orang tuanya. Anu kaduana perbekalan benernya duit, ada orangnya bener mau pede lamun misalnya kemawa duit pisan mah ayeuna bisa wae kemawa duit tapi minimal diganti dengan makanan naon gitu nya bawaan saling melengkapi di saat orang lain teboga urang boga pernah cek bahasana kan babarengan urang boga beas nanti urang gitu kan dan naon teh kudu duit wae aya di urang mah nya kali deui urang mah mangkat maksakan lain mampu lain gagayaan tapi hayang seminim mungkin gitu nya da urang teh butuh alam butuh naon gitu nya kumaha carana solidaritas urang teu boga duit wae solid gitu hayang nunjukkeun eta gitu ulah karena duit ulah karena naon gitu benernya mah terus mental oge ulah pelin-pelan pasti paribasana tadi cek Amang dibahas di awal lamun teu yakin ka jeung Entong. gitunya namun misalnya yakin ayo tapi dengan cara tadi kudu terbuka segala rupa nah, gengsi lamun capek kudu ngomong capek lamun Haus sok mun hayang dahar babarengan ake urang mah moal dahar gitu cek Amang mah nah eta gitu. komo segala naonnya ngaranna teh beda jeung di mah di mah hayang kolos gitu. Langsung baca istilahnya kan model masak oge lila nya Diajar mandiri gitu. Mandiri. sama ayeuna dina Magicom tungguan sabarang ai dina kompor mah kan aduh Kudu nonya Ngalamin proses lah. Beda jeung dina tapi dangeun ah dahar sangu gigih ge mental terus pemanasan tadi fisik ya. fisik kudu dieukeun Yang minimal atuh Tara tara jogging tara pemanasan yang peregangan meskipun ada dikejar-kejar saya gitu. Tara jogging, tara puasa, tara main bola, tara naon ge minimal jalan santai. Tidak ke warung bolak-balik 30 balen ke warung. soalnya minimal dia mah lamun misalnya urang keram tidur jabani babawaan beura perjalanan jauh kena ripuh kan lainnya hiji cedera KBG bener ikut cedera bener teu bisa maju sosorangan kudu ditungguan kudu naon tadi ada bener akhir teh bener nya ada penting pisan eta Penting kan. orang tua penting terus bekal terus mental terus fisik dan adab lama kan gue besok banyak rencana teh karena ayah kesibukan Amangnya satu dan lain hal lain oke rencana teh mangkat jam sabaraha Sore paling karena tabu kekuatan Sasar we. pas asal ya. moal sieun Mau sih misalnya. biasa ada malahan anu Kalau Gunung Cangake pan trek malam. aya sora-sora aneh teh kamari bahasa mangkat jam 10 Alhamdulillah aman. Paling aya jam. Aneh jam diklik ya. Bangkong gieu. Can upload sih emang can poho can diedit aduh Tenang paling tenang. dek kopi dek terus peralatan berarti lamun misalnya mangkat semet genep atau 7 orang mah dan lagi mah emang 7 atau berapa orang cukup Pak. 7 atau berapa orang. nya Pasnya tapi mah kawan Ya, saya malah. sama Tenda paling kalau misalkan iya kan nyendak 2. Paling 2 aja lah. Kalau misalkan fix iya lebih di genap orang, nyendak tenda hiji gitu. bener emang sebenarnya dia arek dipastikan lah supaya temu banjir gitu kan agak urang Nah, arek dibawa wae gitu Mending keneh pasikeun heula. pastikan sabaraha urang murek angkat terus Anu aya dana sabaraha sabaraha jeung fixna ieu teh gitu. dan nama paling sabarahanya kuduna bade 10 bade 5.000 pakai 10.000 kan konsumsi apa jeung sekalian jeung motor oge motor mah gampang lah motor mah gampang 10.000 saurang tong leuwih
10.000. Kecuali bensin masing-masing ya Nah, mah beda deui. jadi bensin. Hari tadi ka Cangdah ke beak 50.000 urang san. Cangdah sorry. Burangna. Bulan Berang-berang. Hari Itu tadi dah. dia henteu ke beak 50.000. Biar aku baik sih namanya abangnya. bensin Emang karena dari jauh kan. Peralatan berarti tenda nu rek dibawa teh ayeuna perjalanan rek popoekan berarti kudu mawa naon Mang? Headlamp. headlamp Heeh. tawa center lah center ya Center. Center. Tenda. Motor. Tenda. Peralatan pribadi mah kudu boga nya minimal naon we deh peralatan pribadi cek dede nu kudu disiapkeun. Misalnya Sepatu. sepatu eta mah lamun ka Curug mah nya alus nama make sepatu gunung. Tapi kalau misalnya teh acan aya mah meureun nu aya heula. Sepatu naon deh? Eusi kantong lah maksud urang teh eta. Eusi kantong teh naon wae deh nu kudu disiapkeun ku dede. Kira-kira lamun rek ka Curug Makanan. sangu dah hareup. Kali Makanan mau bisa sare ya. asli makanan nomor 1. Naon deui deh eusi kantong deh nu kira-kira nu kapikiran ku dede. Lamun sare kudu make naon? Ribut. Alus sama make sleeping bag. Nah. Tapi lamun teu aya sleeping bag make sarung bag sarung bag sarung. Tapi lamun aya sarung bag make naon deh? Lamun make selimut anu kandel deh ya. Bakal geurin dina kantongna nya jeung nilepadan oge bakal hese. Aya urang mah nyarankeunana kurang mungkin efektif lah make sarung tiris tapi lebih simpel gitu nya di tilepanana. Sarung, dahareun, jaket wajib teh deh. Wajib. Bisi tiris kayak tepos Cipo. sare. tipe ngelang Terus naon deui deh? Sakit unggul. Tambahan anak, toto naon toto? Si kantong teh can lengkap tah. bantal Bantal mah ieu simut lah eta mah anggapna nya. anggapna ngaji lah itu yang sleeping bag Dina ieu teh pribadi bangsa ceurangnya. Lamun misalnya obat-obatan penting teh minimal mawa parasol, tolak angin, kalari Bodrek. beda suhu di luar sok lieur. sok lieur. Minimal ke peralatan pribadi mah misalnya orang sok naon ngaranna teh sok asup angin. tolak Tapi angin minimal kudu bawa kuasicu lainnya bawa koin yang ngeraut lah kayak babangan gantian. Roma. Roma ta anu Bener ya, nusok mah kudu boga Roma. kamari oge nu rehan teh karena obat eueuh saya ya. Kudu dibalur kayu putih hungkul. Kayu putih terus Manehna mungkin pertama jadi teu segala dibawa mungkin. Iya. Jas hujan penting teh ayeuna usum hujan. Lamun teu boga jas hujan kumaha tah? beres we Bayu boga jas hujan Aya rek dibawa mah isukan. juga. Mun aya mah jas hujan anu ti apa teh geuning Anu, plastik gitu plastik. satu blus. Hmm. Anu gitu. Tapi kan oge mun bisa mah make ieu teh nya rain wae teh. rain cover Rain apa dah. jadi bila mana hujan ge Lamun kabayang ayeuna rangkaian rangkaian gede tapi make jas apa teh ya. Eta penting ya. Naon deui? Ran Nah, bawaeun kompor. packingna kudu bener nyamangnya. nah Meh teu aut-autan. Ya, dis- Urang kan bisa packing rapi kudu belajar heula ka Mang Mara. Kayajarkeun. iya pak tenang lah kayak di share di grup aya ieu packing lah Heeh. dina non anu ti miti dasar tapi kan ka puncak teh puncak gitu nya packing teh Acak-acakan. meh teh acak-acakan anu sakirana barang-barang Anu rek digunakeun ayeuna digunakeun di luhur. Seperti eta sangu, luhur Tenda nu penting Nya. buat gitu. bisi sekalian hujan kan namun misalnya tenda dituna di dasar mah Nah, diharap gitu. Kudu ngodoakeun. Kealaman oge keur dicanggar nyamangnya. tah eta apa Pabalaka kompor kata jo kompor kata jauh lah leungit. leungit majar kita anu aya nu ngalengka aduh Isi kantong duit terus dompet usahakeun kudu
dianya apik ulah di Apik, mana tah. wae masukkeun Terus saya makin kantong eta teh nya nu selempang pisahkeun nu barang-barang pribadi mah tah ieu mah sementara lamun nu can boga kantong gunung Carrier sana naonnya nu penting mah aya wadahnya Nah, kantong sapol maksudnya. arek dina ya ge boboko dikelek. kayak proses da urang ge teu ujug-ujug boga duit saeutik beulikeun kana sepatu nu murah nu penting mah boga we heula Penting mah ya. jadi nu can lengkap naon wae deh perlengkapan kantong teu naon kayak nyicil lamun geus resep heula mah isukan moal ngilu tuh da gitu Kudu nyobaan lah. cobaan kayak kapanggih kakuranganna isukan naon bayu mah naon anu can lengkap teh bay Seueur Pak. Seueur. Trekking aya aja Gacan. tapi di Curug mah tepati butuh teuing trekking Ya, tidak terlalu. lamun misalnya di Gunung butuh pisan mah penting. hemok kurang kan boga Aya hiji Pak. Iya, apa jauh keisukan. Bingung aya kompor aya di Mang Marai seperti mah gas aman aman Pak. Aman. bade ngadadak lah isukan isi ulang Insya Allah besok kan Yang bengkel malam. tah heuh isukan rek sagala di bawah mah dalam cucurutan gigitaran bisi ribet mangkat orang kan penting teh Biasana bok musik bok musik. Kita masa bukan ribet tuh Pak. tapi ngeunah kene teu mawa nu kalar itu jadi urang teh ngobrol fokus ngobrol Gitu. baca pro kayaknya Kuda mah HP game eta mah teu makal. tapi keur ieu we keur videoan ngobrol tapi nu sare-sare nya tipe Tipe aya nu langsung rusak nih Kenapa Kenapa dia dia? mah tanah kan gitu mah. gitu Pak. ayo urang masuk mumpung di alamnya sok hayang nyileuh kadege kenaon gitu ngobrol teu karasa Eta Fikri sepatu aya Fik di senal isukan kan saruakeun we Senal. isukan we di senal sendal lah. selalu amannya tapi lamun Selalu. misalnya hujan mah kaleueur nya mawa trekking dong Terus nyenak kemarin nyenak lah. mawa Kan aya itu jadi kayak double layerna orang dipasangkeun oh ka ayeuna. urang trekking aya hiji Marai terus pemikir mah ngadamel tilu ieu. Tangkal. Cabut. Dikit tuh. isukan rek sabaraha motor rencana teh Kayak berarti imah anu fix orang hiji 2 3 genep berarti nya. genepan Genep urang teh Japan we teh personil dulu ya Pak di kontak teh teu aktif sampai teh WA teh. kipai Ya. si Adit dilantiknya Diklatnya. Iran Project dia futsal dia Futsal. pemain terbaik Hmm. dia nggawa balad dia namun aya balad mah bakal Gimana kan dia kemarin Pak? Iya Pak. Bahas lembur. Selambur. kalau ngubur deh ayo Kayak di we. Enggak deh. kira ada resep dede Kebetulan dipaksa. resep dede tapi tong balik di tadi kan namun sekarang Setengah ulah ieu kudu mikirkeun pribadi urang teh pede euy teu yakin bisik mah penting tong pembejaan ya banyak aya gambaran Nah, terus tahun 5 tak masalah di videoan kita kan didokumentasikannya dokumentasi. urang mah sistemna eueuh nu kadang-kadang kan orang lain mah pura-pura solo camping Solo hiking. solo padahal eta teh Wah. aya batulna beda di kameranya Nah, waduh juga nama ya mau mungkin enak nyimpen lah kamera. numpakkeun tenda Oh, tapi aya wae mun Aya wae. aja ya, Pak. anu lu dengan mah kayak sistemna di urang mah maksudna lain nyinggung ya Nah, ini. ya mah meh eueuh nu dominan eueuh pemeran utama pemeran kedua ketiga Kedua, masalah kameraan mah silih gantian saurang giliran isukan urang hayang ge mah Oh, ada. dina motor diabringkeun
ngibarkeun bendera di video di Gana resep Bang. Ya. Di jalan mana ya? Eh, Misalnya ya lamun jalan ke lowongnya, set di tengah beakeun jalan. pas tanjakan. Ieu aya 3 Pas motornya. mereka tanjakan itu Genepan mah kudu kurang berarti mah. Kudu 2 motor motor banyak ngabling. lima, Lamun hayang mah beakeun jalan. kudu aya 4 atau 5 motor lah. 5 motor kudu namanya nu ngamera beda deui. Ada yang mah pas-pasan. Pas-pasan. Personilnya kalau orang kayak lah teh Ke yang ngibarkeun bendera Amerika. Amerika. Bukan. Cegan. Ibarat kemana Amerika bahasa Inggris apa? Paling yes no ya. Yes no. Betul ya Bek, yes Bek. Anu kamari hadir ayeuna teu datang sahanya. Adil. Agus mah mudah-mudahan sepuhna cing Oh nya ieu ka pemirsa nyuwunkeun oge pidoana nya nya sepuhna Agus teh nuju teu damang. Mudah-mudahan sing sehatkeun deui sabaraha-sabari. Amin. Ka pemirsa ieu sadayana anu nonton video ieu mah nya. Gilang sama Gilang. Gilang ieu teh. Gilang teh Agus karena sakit jeung orang tuana repot. Si Gilang ke mana? Gilang teh itu mana? Di rumah Alpanya. Alpa. Apa? Gilang heueuh Padil mah eta mah da kamari mah sailu-iluna. sailu-iluna. Teh Kabat aya. Bukan panggilan jiwa ya. Sanes. Terus si Uji vokalis kita Vokalis teh tuh tadi teh si Otong nya. Si Otong. ini rumah Sa Uji Uji luka tah kalau di kontak lah. Kalau di kontak WA anak teh aktif mantap. keluar dulu kan balasan. Luar dulu. Can masuk. ganti HP Ganti kartu. ganti nomor Nomor Lalu enggak. teman. Sudah buskeun sa keluar dah. keluar Keluar. vokalis kita halus suaranya ya di review lama kelebihanana ya kelebihanana nu urang ieu nya asik orangna jago nyarita lamun kanu akrab mah jadi pemalu pendiam karena Tidak kenal orang nyasa asing gitu nya Ya. urang aslinya gitu di lingkungan anyar teu ieu gitu nya eraan komo urang lamun misalnya aya 2 atau 3 urang anu manehna dengan rasa akrab Pak, pasti ngilu ke mana-mana ge ka langit ge digana ngilu Dunia akhirat. SMA nya deh SMA SMA mana deh SMA hiji Wanesa. Manwai. Manwai sana mah ya SMK SMK. Duki. urangnya hayang hiji-hijikeun tadi mah aya SMP aya SMA SMK regenerasi lah tiap ulin teh aya pemula yang nama tradisi cuman isukan mah meureun moal aya pemula ya tapi teuing kan orang ieu kan orang mana teh panayasa si tadi teh kan dilebatkeun kana grup teh Oh, satu teh. Pikrinya. iya lain udah kan sampai si Rizky teh si naon teh Rizky. Ujil si sih. Ujil Oh, si Ujil. Ujil hayang-hayangan we di sakola lagi ka urang kiraha aja gitu bang sistemnya ospek-ospekan namanya Ya. daek wae ngilu Ayo. mungkin awal-awal mah bakal canggung nyapiknya Hmm. rada kagok rada naon tapi lamun geus babarengan di lama bakal iya we jadi koyokan tapi tara nepikeun ka Garut Nah. Namun can kenal kepoyok-poyok. Tonjok. Matematika kan. malahan juga Randi mah tiis we full ya Full. disebut kicik we Tapi lamun mah jadi kicik. teuing si Toto boga teh saha Si Agus. Agus. heeh Toto. Si Gilang bongnya yang saya ya. Bongnya. Toyok. udah emang
hayang akrab gini itu cukup ku sekali 2 kali pertemuan ya. Tak. Ini harus dikumpulkan kabeh nu lain loba halangan. Baik model ieu mah kan sagulung sagalan Ya, di SMK biasalah. Pakesan terus di tongkrongan oge.Una ngopi deh. Bari ngopi deh tah. Ah, sama apa? Nyata. Salah. Oh, kayak Pak Haji di badai rokok mah lu. Oh. Gak berarti. Jadi intinya itu besok teh. Dia kira-kira Pak, rencana dia packing di mana tak kira-kira di masing-masing apa di dia kumaha? Di base camp apa di Setar di dia weh. Gitu weh. packing di dia wae. Pasti nanti bumi mah tambahkeun lawan nu betul. Iya, itu Itu masih packing kurang. rapikeun ya, jadi dia packingna. Bae weh rada maju ka peuting ge soalnya kan ieu mah lembur tapi lain nganggap remehnya. Cuman urang mah ieu weh. Dan bae kaburitan oge da lain di nu jauh ieu. Jadi pikna teh ka Cipurut wae. Cipurut. Curug Cipurut. Tapi urangnya masih plan ya, tak akan di Ketok Palu ya. Ya, Beberapa pertimbangan lamun ka Cilamaya mungkin dengan kondisi lamun mangkat burit kudu nembas jalan ya. Jalan Terus bala orang penting. lamun misalnya ka Cijalu burit teuing bisa wae di simpan di imah babaturan urang. Cuman jauh teuing lempangna. Tapi lamun misalnya dibebaskeun ka parkiran beureun resikona kudu bayar. Eueuh tantangan da deukeut ka dinya mah. Tah, Bang naik tuh. Iya teh fixna Cipurut adalah Cipurut. tapi kayak keharap nama orang ianya ubek Ya, Cipurut aya naon wae sih deket-deket urang teh Cijalu. Cipurut, Cijalu, Cilamaya. Cilamaya. Cidomas tuh kalau itu Cidomas mah asal kayak ada Walungan Mas. Balungan. Cuman yang Kapolaga wisatanya Pak. Kapal ada tapi tapi kapal kapal euy. Yang mahal. Mahal jeung kaos di ujung aspal kita yang ada. Jadi Bisa dia tempat kan di dinya ngekemna kitu lah di mana-mana di gitu. Bebas. we kudu searching nu di ieu di Lembang teh aya dan nu deket tebing teh naon ngaranna teh Poho. Ih, aya iya dah curug naon sih? ieu Mandala. Iya Heuh, Mandala. di dinya Mandala. Lembang Panuban. Curug Mandala. Terus jadi tempat wisata apa masih Teu rame. Teu rame tempat wisata tapi teu rame. bintang kan Biasa Biasa. sama Mandala. Anja anu batu kawas bade ka urang-urang. aya rekomendasi teh pik nu mana ieu apa karena wisata-wisata yang kayak Moro urang teh aya gitu. namun kan kayak bagus. Anjingnya sabar di pik aneh hiji lah hayang mawa Dua ini ya. jadi mawa ayah sejodoh Aduh ngaranna kali emang. Ah ya, tos anakan anu nyopet pak nyopet mana nya tak mau diculik mana laporan. Laporan di polisi. di kemana kena ada apa nomor dua aja anak-anak lebarnya jadi nembe barang minggu baru jual dibantu ku susu ya iya gitu pak antep ya Murni dah. soalnya kan cina pertumbuhan pak bedanya aku iya sok nurut kan gitu kalau lamun ti leutik mah Berarti itu pik besok ka urut Cipurut. Ketok lah. Kelar. Terus dikata parkir teh di kenalan amang teh nya di Yang Siroli. Kan di sini juga di aya dong. Oh iya. berarti lamun misalnya motor ti rumah mah kudu bangga bolak-balik ya enggak saya bebas Betul. kabeh nya urang masih ada ya saya Kamar ieu tilunya, yut. itu Ya bayar kan? Oh, itu bisa bayar nih. bayar merewe mah Mere. Masih ada lagi 20. berarti konsumsi mah penting mah mie cukupnya orang kalau timbal tadi Ini jam timbal. burit itu kan paling Kentang pasti biasa hampir malam goreng. masak malam itu kumpul kan Enggak, malam bikin ayam goreng-goreng kan.
itu. Minyak itu. Tapi lamun praktis mah tak kentang Pak. Kan lamun mengimak itu lamun ngasakan sangu bakal lila gitu. Maksudnya makan dari sangu mah bisa nimbal teh ati burit kana sa. Biasa. Nu penting mah aya naon we urang teh ieu teh ngaranna teh naon teh pangaranna teh. Amunisi Amunisi urang mah beureun Masako jeung Royko beureun Ah, ya. nyata. Penting mah. Masih mah eta Royko. antara lagi Jeung tempe ge nya. jadi Balanya di mana? Amun burit teuing Emang ada mau harus tutup jam 5-an sih. Jam ini tutup. ini tutup jam 5. di ini tutupnya. Tapi kan malam minggu kita bisa ke pasar Pak. Pasar jam 3 muka. Jam 3. Ya tuh balik Jam deui. Itu maksudnya jam 3 terus muka gitu. Jadi kan kita mau Oh, jam 3 berangkat. burit. Sudah jam 3 subuh. Jadi kan kita mau berangkat jam 4 deh, malam minggu datang barang. Bagi-bagi tugasnya. Harus start di dia, packing di dia. Begitu ngabret ka itu tujuan utama orang teh balanya heula. Balanya ke bahan masaknya. Naon wae. Tapi lamun aya nu pri gitu siangna acisna dikumpulkeun heula gitu tangke anu pri talangan, tapi lamun misalnya buka di talangan heula we. 10.000 nya tong leuwih 10.000 lah. Oh, ya. 20 per parkir. Nah, kan cuma cewek gampang. Urang 40.000 ge da loba atuh da namanya beas urang mah wasana mah hidep genepan. Kalau beli minyak Pak. tong minyak mentega. Bener. Mandarin. Makan wae. Gocengan margarin beli 2 kan 10.000. Jangan goreng tempe beli 2. Bisa kan jadi bisa yang makan oke jeung camilan yang malam. Mie mah meureun mah di awal mah meureun 2 masing-masingnya. Mie goreng naik mie naon. Tisu we. Beli tisu Beli. Dia kalian. Obat-obatan mah. Itu oke soalnya kan cai dekat ya. tapi pakai tisu. Oma kalau misalkan ke curug ke gunung dekat jeung sungai ulah mencuci alat-alat lah pakai sabun. Lah pakai sabun jadi ulah mencemari kanu di bawah gitu. Habitat air. Namun dia mah baik. Tenang. Soalnya mengenai cahaya lah. urina yang narkobaan gitu ya. Baheula pernah nya antas urin emang kan nyaman ngarokok dina urin. Pernah ente Pak Itu nikotin eta mah terus urang mah. Baheula kan di sekolah sok disingkieun kitu nya. Hap ngarokok sesa Bohong. keselian gitu. Heeh, kurang enak. Kok tina cai kieu jadi bisa ngarokok. Menarkoba mah heeh. Narkoba mah. Lamun ngarokok lho, di langsung Terus? paru-paru. Teuing da lamun alkohol teh. Kada teknisnya. Alkohol ya sih. pada tek tina urin. Alkohol tapi lamun nu nginumna peuting gitu lah. Lamun anu nginum Terus terus saminggu, lama. terus saminggu atau bulan sebulan teh ya. Angpan kaki ikan. Heeh. Ai cai mah. Cek paribaksana nya ieu mah nya lain-lain itah maraneh mabuk gitu nya. Daripada narkoba mending keneh alkohol. Alkohol mah kan cek paribaksana kaki ikan nya bersih. Tapi lamun misalnya nepikeun ka nyuntik, nepikeun ka sabu ka itu kan karena awak Lebih jangka parah. panjang kan. Kayak rusak Terus Rusak. Kan kecanduan minum anak itu sakau. kecanduan anak aduh. Babaturan orang itu kira makaroneng teh nya. Eksimer. Tapi kan kudu udah make nu kitu sapoe teh. Leuleus. Kadang-kadang manehna teh cicing bisa dibedakeun kieu, jiga nu kieu, jiga nu gairah gitu. Tapi cek manehna ngeunah gitu. Lamun geus make nu kitu teh. Karena nu dahar naon bari kan cocok mah. Iya ya, patut curigai ya. Soalnya awakna gede. Curiga perkara mungkin. Maka kan obat-obatan deh. Coba Aman. tarang obat bener. Salah. Promah ya. Dede paling iya gering naon Dede? paling paling parahnya Paling parah. paling salatri. batu paling Naon deui selain batuk buduk. Buduk. Kicik bisa dulu.
ganti bulu jangan. Pernah Mabuk. pingsan deh Dek? Untuk Can pernah? Can. Di dia merasa pernah pingsan Dek? Alhamdulillah. Pingsan pernah ada sih? Pernah tapi tengah rasa pak ini. Dengar air rubah heula da kurang diantarkeun da ke sekolah SMP naon eta teh? Geringnya. agama ieu biasa Beda naon teh ruas. Mah. Si iya poho. Ingat hari tadi omongkan si Fahmi. Kumaha? Sok diajak ulinan da. Oh, sok. Daekeun mah ieu tadi aja. Da akrab deui san. Akrab, non ya. Saudara. Karena ada. Tapi lamun sakrama gitu pak. Kos gitu kumanya. biasa gitu. Asal mah mimpi-mimpi Gitu, era. era. Iya. Tiba-tiba brutal seketika. Kayaknya masih cacan lepas ya. Masih ada. Kagok kere. Beda padahal bebas we jeung urang mah nyarek unya anjing. Sama aku banyak kan kalau. Namun Urusan kamu mau pantai. Si ada teh naon kemarin teh diomongkeun teh. Ada orang kumaha meureun kuatana teh bisanya hayang ka TBSM, cek si uji mah kan AKJ. Kakaknya yang AKJ dan padahal bener naon? Kerti iya kan jempling jurusan naon aja AKJ cenah. Ya salah. Bisa lain kana mah teh si Fahmi. Biasa euy. Keleleup gitu. jalan-jalan. Tak sama kan. Soalnya jarang. Ai mangkat ka SMK sok minta. Opik. Oh, si eta. Sampeun meureunnya. Ai pikir masuk di sampeun susah. Anggu si Randi ini sawe paling mana nang wasong. Heeh. Kepuasan kabak-kabak ya sama Ai nu daerah ditu mah meureun saeutik kan daerah kulon mah nya. Ah ini si Paris. Jeung sini Jarma ke KL kan. Jangan enak kasih belas. Tapi tara bareng. Sepatu tara. Yung si Adit tuh si Mijar. Si Adit. Oh, si eta. Yang nusa ieu we meureun saangkatannya. Orang 10 unggul. Sok jaralan ieu nih Skipai mah. Katinggal di yang jauh meureunnya Ke Brah Jepra. Tapi deket sih dah dia mah. Digelotokeun. digelotokeun. Soalnya lamun jalan itu muter deui Pak. Motor deui. Heeh. Tadi Mau mah. jalan ngantai mah. Heeh. Kadi motong. Kalau mun tiba yang mah ka dia Hmm. tinggal gelotokeun masih dia kadinya jeprak. Ci sekewe nya. Sukana berarti fix mangkat we rek hujan rek tahun ge nya. Ah, Ara ya, tidak hujan. aman aya Rek dua. bawa mah. Sada ya. Ah iya sugan. Ngojek. Bae lah naon anu penting mah bisikeun di jalan Iya. unggul aing geus tenda ieu mah tapi sekali deui da aya di lembur mah urang nyunghan di mana we gitu Lah, babagan. Tema wajah sujan ge nu penting perlengkapan pribadi. Tadi kamari mah naon wae kan? Nak kantong Ini deh. kasih 3.000 sana. Mau kantong kamari. Nah, Naon wae sih dah. Selimut. sarung. Cai. Kantong naon kantong kieu ge. Kuat. aduh kan. Manong kok. Aduh. Naon wae sa? Ran. Si Bayu teh sarenya adegan. Coba. Parat gitu, Pak. Aya nu kurang teh perpepalan kamari. Lebih minggi nyesanya isuknya. Dahareun mah. Wow. Peralatan dah. Kan di alun-alun mah nya heula nya di video. Ya, Pak, video tak Madali naon di dinya? habis mie, Rokok. kerupuk, Rokok di ieu keneh kudu disiapkeun. Orang kemana masing-masing pribadi. Masing-masing. Terus ganggu acis eta. Heeh. Soalnya kan aya nu henteu orangnya tuh. Itu nu pokona mah nu 10.000 eta mah geus meliputi keur parkir jeung naon. Kamahalan teh 10.000. Henteu bagi ieu mah. Taman hanya Wah, main. serius. Aman Masuk, sok bisa. 10.000. Cewek, lamun misalkan aya duit berekeun mah Sayang, saya we, boga 2.000. teu dituntut bebas. Sama himahi kudu nyahilah sa duitna eta. Pak, pemirsa ya bisi sangkaan naon ieu cenah leutik keneh ngararokok gitu. Heeh. Ulah sangkaan awon pemirsa ieu soalna tos lepas bebas orang kemana terus diizinan lah. Benar. Aya SIM-na, surat izin merokok jeung ti orang tua saya.
bebas. Sisakan pemirsa kan dia beda-beda gitu. Jadi aku naon dengar kok. Itu we. Ngarokok. Baheula kan leutik masuk. Asalnya Leutik ke aya 6 tahun mah. 4 tahun ngarokok bener. Idenya jeung Sabah. Di dia. guru nama bapak. Ngumpul teh. Tapi kembar tapi beda. Kembar? Iya. Beda. Beda. Oh, kembar tapi maksud Kan kembar teh aya nu kembar identik, aya nu kembar beda. Oh, kembar Identik kan mirip. Mirip. Kembar siang. Keras kembar. Ya mah dari segi muka ente iya. Cuma aya gitu. Seiras. Modelnya kan di kemarin alumni si Rizky nyapik. Oh, Awewe jeung lalaki. awalnya lelaki. Tapi ente juga dua anak ge nya. Demi. Ya, Jadi, tapi beda Pak Istimewa. Maksudnya dari segi Tidak mirip gitu. beda bapak. Lamun iya masalah kembar deh. Ya gitu we. Bana Beni. Beda-beda. Bana Beni eta mirip. Tiga pisan. Emang mirip gitu, Pak. Tapi ngabedakeun aja jurusan. Jurusan doang, teknik. Terus si naon deh si nu tiga pisan deh. Si Nova Silvana kembar lain Nggak pasti pandangan. orang pakalan namanya. Nggak pasti pandangan. Kayak Barengan amang sahana tuh. Udah. Lulus bareng si naon. Neng Erni Erni lulus. lulus. Kembar itu sih. Kembaran cuman mirip, betul itu mirip terlalu mirip Pak. Jadi ada. Pamulyono apa ada? Apa? Kembar kan, cenah. Kembar? Hmm. Dua. Mulyana Mulyono. Mulyana Mulyono. Tata Toto. Jumpa pas Agus menurut. Oh. Kayak gitu awal kan ada Apa ya duyat dayut. dia deh. Banyak sih. Gaya. Oh, deh. Ya deh. Gaya. Di ieu mah sare tibra beda jeung di imahnya. Dahar segala rupana beda weh. Beda lah. 180 derajat. Kudu siap lah pikirkeun, ulah-ulah mikirkeun anu alus-alus nangkul popotoan resep ya. Sedangkan perjalananna teh dipikirkeun Nah. capek-capekna. Udah dipikirkeun matang-matang. Komo deui lamun ka gunung. Nya ai saran urang mah memeh ku gunungan teh mending cucurugan. Minimal ngalaman ngenong-ngenongna heula gitu nya. Da urang ge aya satna naon mah teu bisa ningali-ningalina amang. Itulah nya Pak. Sep. Tumpeng di Gunung Putri gak Pak ya? Aku nu putri. Cerot nugget di luar. Isa deh ke ya 2011. Dua ke Baru lagi. 2020 ada ke 2021. Oh, Desember Desember. tengahan. Nah aja. Aja. Hari tas Quebec nih urang bisa pernah deh. Tapi mahalnya 20 teh urang mah sakitu mah. Maksud ada mahal deh. Tuh tangan tapi teu capek gitu nya. Itu capek. Puas deh dengan ieu naon ngaranna teh. Foto-fotona di dinya. Insyaallah puasa lagi Pak. Pami Hasilna tah itu. Mahal, hanya. Mah ngarasa Jauh. parkir nate sama teh 15.000. Oh, beda deh parkir jeung tiket beda Pak, beda. Parkir teh jadi karsa motor 15.000 tambah daya duaan badainya lira oge gitu sama motor 15.000. Pokoknya emang gitu motor lah. Biaya lebat sudah 5 jadi itu Per orang, per orang deh. Model Cijalu ya mah puntennya lain ngajojot ngagu goreng. Iya. Bagi orang pribadi mahal teuing sakitu lamun misalnya jalur resmi mah Iya sih. 17.500 seberapa sih Nya per orang nanti acan di itu can tiket luhur aya deui tagi deui can parkir ke beda di motor gitu kan itu. tata kelola Emana ge sih eta mah SDM masing-masing SDM leuna nya. ya dikelola ku Karang Karang Taruna pemerintah Pemerintah setempat setempat lah. karang tarunan kali itu dibandingkan yang orang kan ngalaman ka gunung teh canggah alhamdulillah murah tah kacanggah eta resmi 8.000 8.000 dapat stiker oge terus nya 10.000. pelayananana mantap lah itu Ya. lumayan. rek ngecap rek jauh gitu di Ah, pasir iya. Jakarta bayar deh kan Pasir Jakarta bayar di terus aya di kamar mandi urang-urang oge kan sabaraha teh mah 15.000.
tiket masuknya Ya, seorang orangnya motor we hari motor sepuluh we. ribu kita punya Ya, jadi 25 tahun bersih lah itu. no kategorinya gunung gitu ya Hmm. cuman beda lah mungkin ke Gunung Putri mah teuing da urang mah bisa kelabakan asa mikir nanti asa mahal anu leuwih ti 30.000 kalau Lebih mah gitu gitu dulu mah. pikiran urang Tapi kalau urang teh hayang ngajak ieu mah ka Pangalengan 10.000 pan nya kalari itu lamun misalnya geus stabil eta mah kudu motorna jag-jag geuna. jag Lumayan kan karena 3 jaman lah 4 jam lamun mangkat di dieu mah Pangalengan kan loba Malabar, Pak Pangalengan. Gunung Malabar. iya hayu ka naon ngaranna teh Malabar nu ieu teh Buntang Gunung Puntang Malabar. pernah urang kadinya Kenapa? Ya kamu aja sih tinggal naik ke iya kan anu si almarhum Eril kan Eril. dirinya di Cimaung Cimaung. tadinya belok kiri terus lamun misalnya ka Pangalengan mah enak nu ieu teh naon ngaranna teh Taman Langit Taman Langit. terus Wayang Windu nah Enak kan? yang di jalan aja urang teh asa sigar we ditinggalian teh Ya, tiis loba pemandangannya jadi bawaan teh sejuk lah. Ya. lamun misalnya Pasti rek daki motor kudu ieu Kamu ya? ngomong maraneh can menjara dusimnya Iya. kudu pinter-pinter ieu motorna minimal ulah nu dibit mah Nah, model urang mah nya make motor ieu kan wah mogok euy kemarin kan motor alhamdulillah jangan cuman kami perjalanan karena waktu nempuhna 3 jam mah minimal sajam berangkat istirahat Nah, sajam di kira belakang urang agendakeun atau misalnya hayang ka ieu naon pernah ya Raja Upas kan tempat camping ya eta mau tantangan mah begitu parkir langsung di kita mah kangge capture misalnya loh nya kanggo pemula acara-acara orang-orang dia beruang atau iya beruang beruang kayak bagi orang mah nu murah tapi kajian ini keren oge ah ayo olahraga tapi ngahaja-haja mah nya di tes lari naon Korea tah tes lari kalumpang kalau asli beda ai didasari ku resep heula mah nya pada orang kan capek kikieuan teh kurang sare tapi da resep boga pengalaman mah emang kapok teh kikieuan henteu lah wah aya kapok-kapokna insyaallah lamun sehat panjang yusana Saterusna. selama penasaran geus naik hiji gunung sok penasaran gunung lain teh gitu ai ka curug sarua jeung gunung teh mang aya penasaran ai amang mah kan ka curug eta deui atau misalnya teh hayang ka curug naon gitu hayang ngumbak deui tapi saja kan tempat nu atas oke tapi sok beda di cerita beda gitu cerita urang taekeun kayak lamun misalnya kilas balik urang kacanggahkeun deui arek mah canggah nostalgia boleh nostalgia boleh hayang aja soalnya sok penasaran iya tapi hayang kompak maksudnya teh ngajak nu aracan aya urang mah kan lain-lain sok tahu gitu nya hayang da urang kamari teh ngarasa teu maksimal gitu mah teu meunang sunset kan pernah sunset pisan san kaburang badai nya ya naik terus ka canggah Draba kan aya nu ieu rencana rek jam 7 berangkat jam 10 bisa saya tegal di Gunung Putri bilang gitu manggih dah manggi sakeutik kabur deui sakeutik tapi kemah lamun misalnya geus boga milik geus boga gawean anu ieu urang meuli kamera nya minimal GoPro lah minimal hayang drone dah nyasar gelap kan nah iya we aduh mawalang layangan kalian HP murah HP aduh drone teh teu bisa ngaoperasikeun mah bakal Halo ieu yo tapi tenan ke diajar kudu lagi latihan lah jeung drone teh da saeutik waktuna teh 30 menit ke teh kuatan nih moal terbangna langsung beak we tapi aya bos ieu mah mun ka hareupna juga bakal donatur Donatur. calon donatur calon
bos besar. kan mobil aya jong-jong kemana lagi mau mobil Beas coba secara ya. Parasit itu. Yang penting mah bisa si dede teu kapok. Jangan kumaha cara lah tina kapok. Udah kan dia katanya. Tengilu ayeuna ge isukan berubah pikiran tadi mah isu murid-murid nih campur. Arek moal cenah. Semangat. Hari ayeuna si Rizky teh jadi teuing pada salah sugan kesan pertama. Sudah mana ya? Ini sorangan teh bisa digebugan ya. Dek, engke lamun sakramanya kudu aya si Rizky dede mah berarti. Tapi raha deui kieu teh nyamangnya. soalnya waktu nabi gitu kan Saya dengan momen kieu teh peri bagi orang mah peri wae sih bisa wae. peri wae cuman nya waktu na Lain. kan iya nu lain na nya peri mah ya peri orang sorangan ini nanti gitu Ai itu dihaja-haja sok ngarajakan, Ah. ai tempo prakna sok areueuh. Kitu naon lah. Kali ini tong dipaksa. Terus Pikir-pikir dia wae ke di bumi mah. lah gitu bisa lah badai mah bisi pada mah ya we si Rizky bisa berubah pikiran, aya Rizky mah mulai punten ya tenang naon mah. Tuh kudu mau motor jong-jongan. Di akutan namun lobaan mah nya. Motor tuna di dieu. tong hariwang sieun ki mah sieun asup angin ke ditu mun mangrobkeun tong hariwang Bebarengan asal nemu. Terus Randi yang naklukeun gunung naon Ra? gunung si dia penting dia we. Pas Harmon nu ningali ieu mah nya. Nu Edelweiss teh di mana sih eta? Delwes gunung iya pak di gunung nah sih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, gunung nu halus mah. ya yang iya ge Urang hayang naklukeun kalari teh kelemahanna lamun misalnya dina mobil sok utah. Nah motor teh kudu aya SIM nya maksudna motor kudu jagjag. jagjag Kedasir nama emang nama mobil apa? Ya emang naon mah Jauh-jauh. ari ban 12 bisa ditambal di eta. bocor iya bocor Hmm. aya tambalan nama di mana Ya mang. tambalan nama nambah ada tiba ge Nah, sarua ada jeung ya biasa. Motor biasa. bisa Beda. Sami wae ban 12 mah. Ari mariksa bocorna make cair sarua. Sabun. Sabun. Dikumahakeun. jadi standar dua kan standar dua S Oh, standar dua. standar yang didengdekan yang penting bisa Angge muter. pedok. Atau diputarkan kosok-kosok kan kita kan mun bocor Sabunnya. kumuluk bukan sabunna ngembang kan oh iya betul Urang pes wae tukangna. Ngadenge mah 15.000 dibabakan teh di naon ngaranna. Dan rata-rata Pak ban 12. 12 ribu Sarua mis wae dibabari kempes. Nu dede ban 12 teh. Bantu belas. Bari kempes. anu orang-orang itu karena mau ditublas kan teh bahaya gitu pak jadi ngerusak karena banatnya gitu tublesan ya ayo tublesan kira apa jadi salah ruwet Masih logika. benar tapi salah gitu Kamana deui nya kitulah berarti kesimpulan anak Cipurut. kita mah iya berarti amun cekasar nama orang di Jawa Barat heula lah Heeh. di Jawa Barat heula kisaran Jawa Barat orang takluk-taklukkeun heula gitu insyaallah Anu deket-deket lah deket-deket jauh. tah Berarti target Artapela Artapela insyaallah di akhir tahun setelah Artapela kemana? Insyaallah. Akhir tahun atau awal tahun ya? Akhir tahun Oh. 2022 atau misalnya awal tahun 2023. Mudah-mudahan sing sarehat. Amin. Ulah ieu tempo hayu pas harihana geuring Indonesia mah ieu da. Kita biasa Indonesia. Teman rencana keseti jangan ada. Heeh. Da ieu ge. Lu nyakar mungkin enggak sih? Diselira gitu teh. Udah. Tetayangan Kangen gitu maksudnya teh kangen dalam arti
tuh jenuh gitu ayeuna gawe gitu marane ge sekolah rutinitas gitu kudu aya refreshing ya. Nah, amang di bengkel nyabakan wae oli gitu. Ya Pak, ya ke pemirsa promosi lah Pak. Oh. Tong hilap ya cerita dulu kira-kira apa nih? Jadi, ya rapat ke pemirsa. Ulah hilap ya non obrolan kita anggap serius ting tong, anggap boyan ting tong ya Pak nya. Dukung terus ya channel De Saputra ya Pak nya. Aduh. Tong hilap di like, di subscribe, dan di subrek, di subscribe kita. Tong hilap di share oke ke teman-temanna atau baraya-baraya pemirsa itu. Maksa ada. Maksa Pak. Kalau menurut 1000 jam tayangna hampir 1000 sih Mak. Iya. Berarti urang teh kurang 800 subrek deui. Iya. Kalau mun gaji pertama orang pakai ieu nya meuli peralatan. Nah, ya siap kita beres lah. Pertama lamun teu pabeurik ting kabutuhan urang. Iya. Pokoknya mah, ya mah ka pemirsa dukung terus lah channel ieu. Ada saya dukung rek teu gepek-pek deui. Maksa Pak, ulah henteu. Cepet asa. Aya bos. Nah. Oh, tenang. Donatur. Gitunya sabar aja mainnya teh Mang. Terus rada lami itu. Tutup wae panginten. Itu bae lah cek kitu nya. Berarti intina urang enjing bade ka Curug Cipurut. anu kahiji teh urang teh kudu lamun bade liliaran bade ka alam teh kudu dapat izin dari Izin orang tua, saya perizinan. perbekalan, mental, mental, terus fisik, pemanasan ya. itu jeung adab. ada Terus kudu dipersiapkan deui peralatan pribadi, perlengkapan, perlengkapannya obat, obat-obatan pribadi. obat-obatan pribadi, terus ke kepentingan kompor anu Iya. umumnya kabehanan itu termasuk senter kalau itu kan penting. Itu wae namanya Ya. isi ieu teh Pemirsa kayak bisa Tutupan. lami sakit wae bener anu kapihatur pemirsa ieu teh. Tong hilap sekali deh dukung terus channel De Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nam. Salam lestari.